sacanggih-canggih na alam dunia tetap melalui canggih tibatan nu kagungan urang sebab naon ayeuna sanajan kabeh nu geus sia nagara ieu jararaga wungkul paralintar wungkul teu iman takwa naon etanana untungna pan sidik dina katerangan oge geuningan lamun maneh nyukurkeun ka Allah bakal tambah deui nikmat da ayeuna mah lain nyukurkeun tapi kupur birokrasi hancur budaya diruksak hampir pararoho karena budaya sorangan anu di Arab-Arab ku sararea subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kertala harja repeh rapih teh jauh keneh Pak tah ayeuna balik we ka diri sorangan aya silain gubrag ka alam dunya mawa batur teu aya Pak balik sorangan datang sorangan carana heulaana ulah waka mikiran batur atawa diri sorangan heula we pikanyaa inditna tina pengabdian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Mahesa The Family. Ketika pemerintahan tidak lagi berpijak pada agama, maka keadilan akan kalah oleh keserakahan. Alam diruksak, hutan dihancurkan, bumi dijual demi kepuasan para penguasa. Wayang golek malam ini bukan sekedar hiburan, tapi pengingat bahwa saat manusia jauh dari Tuhan, maka yang tumbuh bukan keadilan, melainkan keserakahan dan kerusakan. Selamat menyaksikan cerita selengkapnya oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunarja. Prung Ari sang panitana kakasih nyaeta Resi Banyu Suara di pertapan antong kancana atanapi pertapan pancuran kancana yaitu watak wantos hiji resi anu pinuh ku pangarti ilmu jemar panalar nya ngahaturanan lingi sang Sudewi anu dina waktu ayeuna sasat nuju remaja putri seueur lalaki nu katari kataji ka pati-pati seueur jajaka nu kaedanan ieu ku ieu sang putri ku kagelisanana memang da puguh gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucut aya nu nuruban lir widadari lumungsur ti kahyangan ieu gelis kaulanu cing ka dieu amat dek nyarita no unjuk sumangat kaulan nurkang jeung Rama kansa ulah aya pikeresan naon sepuh geuning kieu karasana boga budak awewe ulah aku maha sepuh kula diatik ti leuleuti dimong-mong ti oro leres kumaha kula ayeuna geus remaja putri teu kurang-kurang lalaki anu katari kataji ka pati-pati jajaka nu kaedanan taktos kula barudak ojek oge aing ngaliwat ka dieu teh talaksana teh teu oleh ditabul supados direret ke tuang putra penginten bakal nimulkeun mamala nu teu hade di mana geus jadi rebutan kaum lalaki tos rebutan jajaka papaun Gusti muga-muga cing aya jalan kaluarna bari jeung rahmat salama sae kitu kula nama ngakaturkeun sebabab tos kunyupan jenengan Kang jeung Rama Resi ditampi nuhun geulis siap amuing paingat atuh paingan da geuning nu jadi anak teh anu sakieu rancucutna rancunitna
rancucut ku imut anu ngagelenyu rancunit ku seuri anu matak pikabitaeun Ulo laras hampir jibrug kurasa imut daita aya rancucut teh jibrug laras hartina pinuh ku kagelisanana komplit tuh cawade gaya hampir nandingan serat rintis ditinggal ku ama nyai teh sasatna geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nu nuruban lir widadari nu lumungsur ti kahyangan ayeuna nyai teh geus tamat Quran geus hatam 3 kali juara MTQ ongko oge apa kana harti-hartina kalayan nyai bisa ngamalkeun tina sagarupa ilmu agama leres hartina nyai teh jadi jama anu soleha ada amin sepuh tapi agama kawanun Kanjeng Rama aya naon ama terus dina ilmu tajwid nyai teh teu nguciwakeun sorok nahu mantek bayan maani bade torekat naksabaniyah torekat qadariyah jeung sajabana geus apal geus pepek ama teh reueus kulantaran ama teh ngaran geus kolot kieu tangtuna oge meureun bakal ninggalkeun nyai ulah waka ama ai kahayang mah kitu ama ngan cenah cekolot ari paeh mah tara bebeja padahal sok ngabejaan leuwih ti heula mun ngalalarti mah di mana-mana urang geus kasarang panyakit eta teh anu mapageun nyai panyakit anu geus hese diubar aberna eta hiji tanda ama teh dipapag ku nu kagungan rupa-rupa penyakit mun urangna sadar mah nu matak pangeran ngabejaan ulah waka mararaot sahinga can aya dina kaislaman hari hartina Islam teh sumerah pasrah di mana datang penyakit anu leuwih berat teh pasrahkeun da penyakit nu anjeunna nyeri nu anjeunna urang wujudna ge nu anjeunna laras da urang teh teu ngahaja pan hayang kadunya teu hayang teu mung tapi ku kodrat irodat anjeunna urang gumelar ka alam dunya ayeuna kari-kari kudu noyod hirup tantuna oge meureun kudu sumerah jeung pasrah di mana eta datang hiji kajadian anu model kitu ulah ara jeung subah leres anguran tarimakeun dek ngaku jago kumaha jelema jeung naon akueun manusia nikmat kami nu mana nu rek dibarahongkeun ku mararane apan kitu dawuhanana nu leres ari pansil hirup di alam dunya pikeun ngalestarikeun ieu alam jeung pikeun nuluykeun turunan tah ai turunan ama dek saha atuh ai anu dipikamelang ku ama teh lamun nyai nuluykeun ama ngaran-ngaran awewe pondok lengkanu tantuna oge meureunana ama teh kudu boga minantu supaya nyai engke boga turunan anu baris nuluykeun ieu peretapan nyaeta nyumangsih ka nagara milu nyerdaskeun bangsa supaya jadi bangsa anu berkualitas bangsa anu bener-bener nyaho kana harti warga negara teh kudu kumaha bela negara teh kudu kumaha
bangsa anu beragama bangsa anu sasatna pinuh kudidikan rohani jeung jasmani nya leres tah geraprak da nyai teh geus remaja putri ka kaum lalaki geus dibejaan kudu karawin tangtuna ge ka awewe da sabab ku pangeran geus dijodoh-jodohkeun dipasang-pasangkeun panah geus diciptakeun pasang-pasangan nyai geraprak mun lalaki urang meuni jajaka urang mana anu geus aya jorojoy birahi dina saat ati sanubari cing ama teh hayang geura boga minantu nu nah reka urang Cibahu Iya sadaya-daya kaulan nu alalajrih teuing entong era da puguh inung maneh geus eueuh daya ama teh sakaligus sajabara ti bapa teh pan inung jadi pati-pati ama ninggalkeun alam dunya teh hayang yaksian heula hayang ngawalian heula nyai hayang nyai rumah tangga abe eueuh kabomberat nah ka urang Pagaden urang Cidahu nah ka urang Serelek nah reka urang Jalan Cagak reka urang Ciater atawa ka urang Simpang aya tah di Simpang saha nya anu kiwari keur pihatin laras sadaya-daya kaulan nu memang da puguh kaula teh normal aya kahoyong leres nya nya kantos nanging di dieu lamun ngagugu kahoyong wungkul mah hartina nafsu sae nyai parendene kitu putra teh genteng-genteng ulah potong ama patos-patos gaduh salaki ge hoyong kalaras-kalaras manusa hayang ka manusa leres oh banyak kudu ka ucing cing mah atuh dilaku kudu kabadak teh naon sababna make jeung nyaritakeun hayang ka manusa pan sidik anu pabalatak di dieu teh kapan manusa wungkul ieu teh lacang daca naon margi manusia mah anu dimuliakeun anu bisa ngagunakeun kamuliaanana ari mulyana manusa muliana manusia teh anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana ta eta teh diange salalamina eta dimarah kalayan ari manusia teh anu emut kana tugasna ti pangeran margi moal patos-patos pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian pikeun ngabdi ka anjeunna ngaran-ngaran jelema anu ngabdi mah moal jauh tina pitulung oh nya iya kana budu wa iya kana sa'i bagja pisan Bang Putra itu kaula nungkang jeung Rama bener oh mudahan ai sanajan eta oge da tetep we meureun kudu aya birahi ari birahi mah memang aya da puguh normal nanging di dieu tangtosna oge panginten saur ama kapungkur cing asak-asak nyangejo bilih tutung tamagana hartina cing asak-asaknya nenyo bilih kaduhung jagana oh bagja Putra nyai teh patos-patos gaduh salaki ge hoyong ka lalaki anu luhung leres nah aya saja mana tinu luhung seueur di antarana
lalaki lahang lalaki lohong lalaki leuheung jadi nu dipilih teh hoyong ka lalaki nu luhung luhung ilmu najemar panalarna sugih ku pangartina dina didikan atikan agama sanajan miskin ku harta tapi beunghar ku harti tak ada jadi budagan putra teh ama margi kapan dina rumah tangga teh kedasareun saiga sapari pola mun cai jadi saleuwi mun darat jadi saleba maka mahala bakal aya mamala nu teu hade kapan cenah kudu ti awewe heula sabab naon sawarga Firdaus teh pitempat awewe nu nitahnya nung ka salakina sanes nitahna ama naon tapi bersih hatena teu aya ngewa ka batur kalayan di mana-mana urang parantos papaku harta kakayaan papaku agama sareng sajabina neme anu jadi garwa teh nitanya nung teh lain ukuran nafsu tapi ukuran tina nyaa bisi batur sangsara sapertosna aya budak yatim sangsara bilih jadi awewe anu teu bener matak naon atuh cenah ditikah kudu jadi salaki di modalan oh jadi bakal abus kasawarga teh ku bersih hatena lain ditanya nungna sanes bagja patos-patos gaduh maru oge cing sareuneuh saige nyaahan dedehan ulah nepi ka aya benci tiada benci di antara kita Lirpendra una lampa eta kasarios di pakampungan tumaritis anu kareka banasapon kuwengkon madukara kalabat negara amarta nyata pakon semar badranaya hiji sepuh anu keur nyamuni nyumput puni di nutaan negara bari satewa kunirahangan pikah kawadaling lisan mekaten pengantikan itu Cu anaking Astra Jingga Dawala abong kena hariring lain nukuri haluang lain nu urang tapi hariring nu maha wening haluang nu maha wenang anu dina waktu ayeuna kumaha mun seug dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang hirup diri ukur sasampiran awak ukur sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi sarengkap jeung saparipola urang hirup di dunya teh teu ngaboga-boga geuning kasalaresna teh aya nu kagungan usik aya nu kagungan malik kalayan kodrat irodat anjeuna kalayan pitulung anjeuna kalayan ridho anjeuna kalayan izin anjeuna kalayan rahmat anjeuna kalayan ilmu anjeuna urang bisa kumelenang hirup di alam dunia leres
bisa komunikasi antara satu sama lain antara orang jeung urang luyuk jeung budayana sewang-sewang dabungan hirup di beda-beda. Sumuhun Pak. Beda bangsa, beda negara, beda suku, beda budaya, beda bahasa, tapi ku ayana eta di beda-beda teh ulah ngajadikeun parasea das puguh urang ku ayana beda-beda teh bisa nyambung. Leres Bapak. Sumuhun. Beda gawe we ucu. Beda gawe, beda. Seperti panayagan. Nu nyekel bonang, cara nakolna beda. Nu nyekel gamang, nu goong, nu kenang, nu jenglong, kabeh beda-beda, ngaranna beda-beda. Bentukna, tapi cinga lagu dina hiji tujuan. Cing satujuan di mana geus satujuan jadi we lagu. Ai lagu dieusian ku sastra ku bahasa tuh gini. jadi we kata-kata Deh. Tumuhun. Nu matak dina lebah dieu lamun urang salaku suku bangsa anu geus ngaleungitkeun budayana cilaka bakal jati kasilih ku junti. Sabab naon? Sabab ari budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban. Telepat sepuh. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan bakal rusak bangsa. Mahesa The Family. Sumuhun Pak. Laras pisan sepuh. Telepat kasauran teh. Moal henteu kitu atuh da puguh di urang Bapak. Naon ja? Nyeta lila teuing dijajahna ku bangsa deungeun. Ratusan tahun ku ayana bodoh teh dimangpaatkeun ku batur ku nu palinter. Si pinter. Nu matak bangsa urang ulah waka bibisaanan, ulah waka ngaku bener, ulah waka boga rasa pangbenerna hirup. Da geuning aya nu leuwih maju tibatan nagara urang. Di urang mah karek berkembang nagara teh. Batur mah geus canggih ayeuna oge geus mikiran dina komputer oge geus Pentium 4 pan. Geus ulin jeung laptop. Di urang mah karek situkul we geuning. Dina opat mata urang. Karek opat mata. Kagini alam canggih nepi ka pelebah dinya ya. Padahal karuhun urang baheula geus ngabejaan. Tapi ngabejaanana dina simul, dina siloka, da puguh sieun kapangih ku penjajah. Tapi geuningan buktina mah da penjajahna bararangsa. Kabudaya-budayana dibawa, ai urang culdog-dog tinggal iga hirup jadi guntang gantung. Dina kanyataanana da urang mah karek nepi kana kuantitas. Can nepi kana kualitas mah teh masih kena jarang. Tatangkalan pan dibabad. Gunung-gunung, leuweung bulistir. Polusi jadina. Pencemaran di mana-mana. Da lingkungan kotor.
nurugina urang keneh nu matak cek apih barjan mah mending oge lempah lempih lempong ngadu pipi jeung nu ompong ayo urang gotong royong teu kudu laloba omong gitu cek pamarjan depan kita cek apih barjan sedikit bicara banyak kerja urang hirup di negara teh ulah jadi anggota NATO jadi NATO North Atlantic Treaty Organization artinya teh pertahanan Atlantik Utara benar nyambung teh asa teu nyambung ulah jadi dalai NATO eta kuring mah NATO naon NATO teh no action talk only artinya ulah loba omong mending loba gawe ayeuna mah sabab naon sabab rakyat teu butuh janji butuh bukti segala rupa oge loba saur oge tanpa bukur loba carita tanpa nyata untuk apa mubadir disangka pikiran sian bikal badinya apa aya nama informasi atuda media cetak media elektronik komputer jeung sajabana loba piraku we urang teu milu tapi naon sacanggih-canggihna alam dunya sacanggih-canggihna teknologi dina waktu ayeuna tetep moal leuwih canggih tibatan nu kagungan urang contohna dina HP makan HP kumaha dina handphone naon apan ayeuna mah ku canggih-canggihna pan bisa bluetooth apa sering bluetooth apa naon di mana urang baju geus soek eta teh bluetooth butut goblok teh mah tuh tong heureui ai bluetooth teh naon ai bluetooth teh minahkeun memori ieu ti HP ieu ka HP ieu minahkeun data tanpa ngaliwatan kabel bluetooth teh beda deui jeung bolotot ieu mah bluetooth jadi teu ngaliwatan pager naon kabel teu make kabel pinah deui eta data teh heuh nya ai canggihna pangeran udah tiba heula naon eta geuning ai urang mah patahan budak ujang 3 tambah 3 teh genep pinah we kana otak budak pan teu make kabel sok da tiba heula teh canggih aloh mah abong maha dina sagalana nu matak ulah noyon sanajan bari jeung canggih ulah poho ka Allah dikir fadkurullah dikron kasiro dikir nu taywa taswangeuna apa dina Pancasila ge panumitina teh ketuhanan nu Maha Esa percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa heuh kalau sabab naon ayeuna sanajan kabeh nu geus sia nagara ieu jararaga wungkul palalintar wungkul ai teu iman takwa naon etanana undungna naon faedahna tanpa iman jeung takwa ka pangeran nya gitu jadi kudu kumaha tuh harus seimbang harus balan ya sabab naon ku pangeran teh geus dibalan geus diseimbangkeun tapi manusia ngaruksak jadi we ekosistem teh hancur henteu balan contona orai ku jelema teh diaralaan dialah getihna dialah hampruna beak orai beurit loba beurit apan mamala apan akibat ka manusia jadi we ajab bener
pan sidik dina katerangan oge geningan lamun maneh nyukurkeun ka Allah bakal tambah deui nikmat. Da ayeuna mah lain nyukurkeun tapi kupur. Orai di aralaan berapa? Tuluy manuk-manuk ayeuna di leuweung boh di buruan boh di mana-mana kacalecet-calecet ayeuna mah di ala. Beak Ku eueuhna manuk hileud loba. ngabrang. Hama we terus keun ku hileud da puguh eta mah lain makhluk mulia. Ieu mah nu disebut makhluk mulia anu disebut manusia jadi hileud ka nagara. Jadi hileud jadi beurit. Jadi hileud jadi beurit. Eta pangtongan jadi beurit. Aduh. Ayeuna jelema maung sapertina maung. Maung teh raja leuweung disebutna oge. Tapi tetep moal ngarusak alam. Naon? Sabab kahakanana ngan ukur sadaging-dagingna. Dagingna. Tapi jelema daging di dahar. Lauk-lauk di dahar. Bubuahan, lalap, daunan, tatangkalan di dahar, bebetian di dahar, malah kurakus-rakusna jelema semen, aspal, minyak dileg-leg. Dek kumaha ngerasa. Si banget ya ku oli. Kadang-kadang si banget ke pan ku oli. Rakus-rakusnya bener. Rakus. Allah mau ngundang pakai sambal. Oh, gitu cekuring oge. Merukan teh kita sate. Ya Pak, tagini. Hal eta. Jadi ayeuna anu ka kuping, anu ka rasa, anu ka tinggal ku abdi ngan ukur ajab jeung ajab tumrapna ka alam dunya. Wabah musibah. Kejadian bencana alam. Angin, cai, bumi, tanah, seuneu ngararamuk. Cadaina letak biji ya. Di mana? Itu di Lumur Inul. Da Inul mimitina ge ngebor teh. Akibat ngebor biji we letak. Gumatak seueur teuing kitu ada biji atuh letak teh. Halus ngageolna. Heuh. Tong sok kikituan, tong sok wageo kumaha lamun aya jelema anu kasurupan. Mangkaning aya nu ditinggalkeun gering ku pamajikanana. Eta teh Paceklik. khawatir Gerasal. disebut udah Kejadian bencana alam jeleger belah kaler candrengse belah kaler jelegur belah kidul candrengse belah kidur geusing carorowok belah kulon candrengse di belah kulon beledak di belah wetan. Musibah jeung musibah baheula keur dijajah ku walanda bangsa urang ku si bule ratusan tahun dijajah deui ku si sipit si petet dijajah deui ayeuna ku bangsa sorangan dijajah deui ayeuna ku diri sorangan jadi bangsa teu kaopan jadi bangsa teu payaan bring dararemo daya PT demo teu apal oge kana urusan politik ararinit manehna teh. Iya bari ngayakeun tindakan teh anu anarkis apa eta teh teu etis teu profesional tindakan-tindakan teh. Oh da dimimitian ai buntut mah kumaha hulu seperti orai nya huluna ngepot buntutna ge ngepot meureun. Heeh, bisa kita itu kalau tahu isi demokrasi itu gampang. Boleh vokal, sampaikan aspirasi kita.
Kak lembaga anuges aya boleh poka tapi harus demokratis Pancasilais naon sebabnya ambeh dilindungi ku undang-undang ajen demokrasi teh ngan demokrasi na loba disimpingan lu benerna 50 urang nu teu benerna 1000 da kabawakeun teh tapi heueuh deh kadang-kadang geuning waki-waki rakyat oge di luhur aya nu garelut di luhur teh ngadukeun peureuh puguh dari terminal teh perebut muatan nu matak heulakeun atuh kapentingan negara jeung bangsa ulah ngaheulakeun keur kepentingan pribadi ulah ngaheulakeun keur kepentingan golongan partai wungkul tapi rakyat aing mah hayang ngomong teh aya sidang paripurna atuh da meni dina ngomong mah dina teori mah pada linter ngan beh nakeun loba deuleu anu make ijazah palsu nya ge menang sakola boa meureun dina waktu sakolana skripsi na menang meuli menang nyeun batur wah pararanen teh di mana aya laporan pertanggungan jawab raja teh pararanen sibuk anu real estate imah oge nu kanaraan wah iya ai akapal nyarita kitu kumaha berdasarkan data-data yang otentik bukti nu dicaritakeun ku aing teh real karasana beuteung aki-aki ieu mah aki-aki di kampung tukang nyeun hihid melekun kieu bari nyeun hihid bari nganyam kurunyung we pagawe desa ki aki teh can mayar 2 tahun ye pajak bumi dan bangunan astagfirullahaladzim kemana biloket teh sabaraha 2 tahun teh jang kusiwa kana karepus geuning nuna duitna teh dina karepus bari jeung geus lecet duitna teh tapi ninjang aya sabaraha 40.000 ki 40.000 tah 50 kantun ngawangsulan panginten 10.000 nya nya sakitu apaleun ai pajakna tepikeun ka luhur keur ngagaji maranehna teh wakil-wakil ayeuna teu mentingkeun keur kepentingan rakyat pan goblok bener baik pikir geus eta aki-aki meunang kumpul bayar pajak tega sia ngakan duit rakyat mikir atuh euy amang atuh kitu ka kampung-kampung dimalain ka luar negara make kedok studi perbandingan wah nu puguh mah piknik nih ulah keras teuing wajar we da lembaga nu pangluhurna teh rakyat bejakeun ka maranehna lamun eueuh rakyat sia teh rek mimpi cucunguk kitu grepe urang mah kadal ngomongnya kan kitu kadal ngomong wajar dan maha pak ieu teh bahwa akibat tina naon rupaha lambang keagungan negara
napan sadharma teh dibeja-bejakeun dengan ukur seremonial bungkus harera bujeng hingga konstitusi bujeng hingga undang-undang ieu mah maha undang-undang Allah ngayakeun Quran agama dengan ukur lolobana dipake kedok gitu astagfirullahaladzim bukan begitu saus pakai topeng dipjieun atau dipake mengpenan banget ku saeuy nya Pak dayeuna urang mikir salah saurang di dieu pikeun solusi na ieu nagara kudu kumaha mikir panggih eta oge ku urang tadi cek sidawala aya nu benerna 50 urang nu jahat 1000 kumaha atuh Pak moal aya meunang urang mah Pak kajabati urang sararea ayeuna bener-bener ngadidik ka anak incu nu bakal datang anu masih keneh bareresi hatena nu kateing lamun mupuk eta lila keneh itu Pak anu diarep-arep ku sararea subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertala harja repeh rapih teh jauh keneh Pak malahan ti ayeuna keneh kudu dirintis barudak-barudak teh atuh apan sidik negara teh nganyurkeun butuh sumber daya manusia yang berkualitas kudu dididik beureun teh nah dina pendidikan ya Pak gitu jang pekon dah dina pendidikan ayeuna Pak anu mampu sakola teh si goreng nu bala leunghar wungkul anu leutik geus meunang gelar ieu mah geus meunang gelar neangan gawe hese malah kudu nyogok wah kadang-kadang panyogok kabus digawe tetuluy katipu teh ieu permainan Pak birokrasi hancur budaya diruksak acak-acak kaciri make kedok pan kasiri beureun make kedokna teh kong kalingkong kan ngodokan taun teh hampir pararoho kana budaya sorangan ayeuna balik we ka diri sorangan aya si lain gubrag ka alam dunya mawa batur teu ya cing sugan gubragna ka dunya teh ti ditu teh aya nu mawa gamelan nu mawa batur silen sugan mawa alok teu hah teu aya Pak eueuh gaya balik sorangan datang sorangan carana heulaana ulah waka mikiran batur mikiran diri sorangan we inditna tina pengabdian sabab lamun panginitan tina pengabdian bos syariatna ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara nilai-nilai juang urang baheula teh ngagedur dina dada tuh eta ya jadi nilai juang jang dina zaman merdeka ayeuna mah lain mangul bedil wungkul bejuang teh tapi aya hak pikeun bela negara teh saperti si lain kulantaran diburuan barala kudaek bebersihna oge sadar mayar pajeg oge eta teh pejuang ujang juang rupana mangul bedil wungkul pejuang di sawah di pasar kumaha nanamkeun rasa nasionalisme teh sabab beda zaman beda cara adalah
iya kucara silih asa silih asuh silih asih jeung tatangga we heulaanan atawa diri sorangan heula we pikanyaah mun geus boga pamajikan tuluy ka pamajikan dakwah teh tuluy ka anak tuluy ka dulur tuluy ka tatangga di dinya we heula nah anu kitu pejuang teh anu ngarusak lingkungan iya anu ngarusak ekosistem naon ekosistem teh ieu mah jelema da aya nu teu nyaho aing teh aya ekosistem teh di mana-mana urang ngomong abeh rada tarik kudu make ekosistem sound system eta mah hai sound system apa mageuh baju panitik tematu jauh teh ayo jauh-jauh karena panitik hari panitik mah di mana orang ngajarankeun agama geuning aya seni ngaliwat aya singa Depok ditabeuh tong ditabeuh nu kitu haram tah nu kitu teh panitik teh mah nah teh fanatik mah para ginuar kai pati sama tuh kabina-bina teh ai patik mah anu sok ngarep ngakanan pare galatik teh mah ya mah kemana wae ya jadi beliau dari ya nuhun Pak urang heula aja salaku warga negara nyaeta urang teh kudu sadar bernegara ngaran-ngaran disebut sadar bernegara cing inget ieu negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna ge keur urang keneh tuh kan kayak gitu Kang Pilot sadar bernegara sadar bermasyarakat gotong royong buktikeun kerja bakti paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan sauyunan disebutna sabeungkeutan ku silih asa silih asuh silih asih teh iya nya Pak sadar beragama cing inget urang teh bakal paeh mau paeh ninggalkeun belangna gajah paeh ninggalkeun gadingna manusia paeh ninggalkeun jasa anu hade eta gawe kudu hade ai sepuh teh eta iya pertahankeun lambang kagungan negara kurang ulah dirocek kurang nyaeta Pancasila iya di mana dulu negara anu ngabogaan lambang tuh anu eusina falsafah hungkul tina 5 atau tina pansadharmana dipecah jadi 45 butir setiap butir nganu maksud jeung tujuan anu kudu dipigawe ku sararea eta disebutna sahak jeung sakawajiban iya nya Pak tak kitu itu ada lah satu ngandung harti itu kudu urang keneh we heula jauh sapertina urang boga keamanan polisi polisi gitu waktu dibesaneun
Kebiasaan Bahdar Kim. Pak Sugiono tetep bebesan teh. Eta teh beres atuh kap. Kebiasaan Kang Darkim. Iya. Besaneun mah Darkim teh. Ya pada Naon Darkim teh? Iya mah. Beras untuk fakir miskin. Raskim atuh teh mah. Darkim mah nami. Pak Haji. Teh, siapa mah kemana we? Tak kitu Jang. Nya. Jadi urang heula Jang. Kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa. Sabeungkeutan teh naon sababna? Sabab lamun lepas tina sabeungkeutan hancur kaituna. Tuh geuning. Muhun Pak. Tah, nu matak ayeuna mah dewek mah rek mikiran sorangan we Jang. Iya Pak. Jadi pangna ilaing disalukan ku dewek teh. Astra jiga jeung dawala indung silaing dianterkeun heula ka bapana ayeuna jeung si gareng di ditu. Bapak teh boga maksud jeung tujuan. Boga niat. Naon Pak? Ngan ieu teh meureunana ulah wakanyahoun indung silaing. Pangna dianterkeun teh. Naon? Ieu masa silaingeun we. Ulah teu dirojong ku silaingan ulah wakabetus ka indung silaing. Naon Pak? Naon Pak? Dewek teh rek kawin deui. Ada. Aya ngawayu. Bade nikah deui ku kupingan teh. Kawin deui dewek teh aya hiji awewe anu geulis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu taya nu nuruban teureum pasantren ari kakasihna nyaeta Dewi Pancaningrum. Tete aya HP tete paehan atuh. Muni agul wayah kieu disetel keneh. Dewek ke di mah boga arit jempe we teu dijaga. Kelenan aya ieu dangkeun. Sing tanyakeun ka nya nah heueuh banyo atawa naon ieu teh. Ari ku kupingan teh bapa teh palai nikah deui leres ha. Urang padepokan pancuran kancana. Teu panita. Tah dewek teh urang peuting taradaek hees teh eta mikiran eta awewe. Tak wayahna anteur dewek teh dek ngalamar ayeuna teh. Ka eta awewe. Naon ngareret? Naon? Lain ieu kuno torogan aki-aki. Rarasana teh kasep jeung rarasana teh bolon keneh. Rarasana teh datang. Paingan sok kahariringan bae. Kumaha teh? Ai keur sorangan teh dicai gini mah pae jalan satapak. Ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut
tepaduli kajen nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot henteu nyusu lain eta tea moal murah ka Bandung ka Banjaran kana ieu kolot anjaranya anung diontrok kuno kolot dek balik asa hoream lempang ge asa ngalayang halus kagak teu kasawang ti memehna teu kapikir ti tadina kembang teh geus aya nu metik sugan teh mah moal nyeri hate hate teh asa digerihan itu cenah para wargi halus kagak alah nanaonan bapak kudu ngukur ka kujur pak nya panaya laguna tetep ngukur kujur teu ngakur ka kujur henteu nyili kaayaan sok ngalajur hawa nafsu sok amarah bebarengan wae jeung kang pilot teh jadi we hayang nyandung nya kaputra Pak Entis ka saha aya baju baru jeung kang pilot ieu budak ujang pekon bapak naon jang entong kemana karep bapak teh tos sepuh cing aya tuturkeun anu jadi anak jeung bapak sing nalipak maneh keur mah urang teh kaayaan teh sarua jeung batur rupa oge diseungseurikeun batur kecil meureun sakitu rupaan jiga black butut teh da ditinggal ti kajauhan bapak di mana nuju mapah teh tetep percisnya manuk pinguin gini nya ulah pak nya paingan haluangan wae boga ka bogo jauh mentas laut leuweung gunung tapi ape teu bingung cukup halo dina seeng telepon atuh kitu kuring di Pulau Jawa manehna kahalangan ku dua imah hari ape teu bingung cukup nyorowok dina janela jelema barurut dunia beuki berat siapa lain teh bapak teh banyot yan wah cekek kayaknya dah euy sok ku dewek kalian sukuna ku jeung istilahna urang kusur kuman urang nyeun rodaan ye kare make gelinding tiir ti gigir kayaknya kumara rasaana teh nya mak manfaatkeun da mangge geulis keneh nya cenah ayeuna kapelet ku Agnes emak cenah nyanyi da moal eleh moal mangge geulisna putri raja ongkoh dangdanan emak modalan bedakan sudah salah awewe di ongkoh akhirnya kaonangan dangdan oge beli setengah jam akhirnya jeung hareupan salaki gini bibir jadi kusut susu gede sabulah padahal jadi ngaran-ngaran jadi awewe pikeun juga makeun salaki dulu salaki teh pangeran dunya tuh iya servis harus memuaskan
namun salaki keur nyari awak sekaligus pamajikan jadi tukang pijet. Lamun salaki gering sekaligus pamajikan teh jadi suster. Ya. Itu ciptakeun panganten anyar di imah. Malah teu nyereweng salaki teh. Tapi dak mama tos ceuk rarasaan mah nyumponan kana kepala cara oge. Kana syarat eta teh. Can kaame mak unggal poe bau kelek. Unggal ngaliwat ku abdi teh seungit we. Itu berarti Pak Ma itu sudah servis terhadap Bapak. Memuaskan. Ya we, aki-aki ieu. Ngurus tunyung. Culudur teh. Tanu kitu kalakuan Bapak teh disebut teh oncomeos. Culudur. Ya. Kalakuan ucing garong. Lajeng nyana atuh naonan Bapak ah. Iya. Ayo we diomongkeun batur. Aduh aya anak kuyang. Hate kuyang ngaranna ge hate dipangpaler jeung gehese. Berang penting Bapak ketengenah cicing sebab kaelek-elek ku panutan kalbu bebene pamepes hati. Anu geus maneh ujang. Teu boleh kebayangkeun wae rupanana. Amun. Jika Bapak teh kajian pae ngabale bangke ngajamparna bulan lamun teh mah teu kauntun timbul kata mameas laksana kapituriat ka Dewi Pancani gerung ujang wayahna anteuh ayeuna dewek degilir ka pertapan Pansuran Mas. Moal nganter moal benang karayu kurang kumaha servis mak ka Bapak. Benar. Sarwana. Di sini disebut sarwana lain naon. Iya abdi ieu teu pika kitu teh nafsu teh anak. Lamun kitu mah Bapak teh ilmu lilin. Sok mapatahan ka abdi. Ilmu lilin kumaha jang? Ieu Bapak. Heuh lilin geuning diseungeut. Ka batur nyangan manehna beak. Manehna bener. Jadi abdi moal Pak bisi engke teh cenah beureun eluh nepi ka dirojong eta ku si cepoceuk mak teh. Mak teh tos nyaheun ka abdi ramana pun biang euy ramana mak nepi ka nyaah mi HP inung maneh keun bae inung sampuran oge mi HP kade bisi dinyeri ku bapa maneh. Hayang naon maneh teh cepot? Tak abdi teh nyaahna ka emak teh kitu pasugane atuh mitoha Bapak teh masihan mio ka abdi. Abdi teh cita-cita ti baheula yang mio. Bade mio ka mana? Eta mah mios atuh. Nah, ya teh. Motor mio teh. Gawat atuh kumaha. Anu di kumah mah kotor, lain motor, goblok.
Ai kotor mah calana jero kotor kolor mah ai kolor mah HS molor loh geus jang bek nganter ka dewek moal hiji ge sorangan aya kahayang kitu moal era nuturkeun anak ceuk batu teh cenah meureun itu Semar dipika kolot ku sarerea teh nepi ka kitu-kituna lotorogan bapak tetos di hati rakyat panutan rakyat utamina ibu-ibu nah yang kayak dipangejatkeun ku ibu-ibu apa ibu-ibu teh gini ibu-ibu PKK sok rutinan di dia ngaos di bapak ayeuna bapak bade ngawayu luntur kepercayaan tua masih kena ngagugulung asmara yang da aing lalaki mah wajar we wajar so teh lamun geus komplit teu itu ka anak we aing mah bungana mun kawas bebenyit selamat anak ngomong teh wajahna anteur dewek pikidit jig ai moal nganteur mah dewek edek sorangan ngan di HP we imah di lejang tawala aslinya pikidit mila ningrum Allah eta aki biasana mah aya nu tatama ka aing teh amplopna teh sok dibikeun ka aing ieu mah dikumpul-kumpul nya teh we meureun keur yang pas kawin yang pas kawin meureun aduh ampun Gusti nu Maha Agung eta bapa teh sangka paingan ku kumpul meuli kai di pantis di simpang nya cantik material dinyata ti Badar Kim paingan geus kanyukai dulu nya teh we meureun teh kabangun keur ngora aduh ampun menggairahkan istri orang lain paingan dola naon njig tuturkeun ahnya eudeuh kadisya sirang kompakeun di leuhat teh jeung silain jeung antara anak jeung anak kumaha tong dianteur ka hiji di era ku emak ku ramana emak kadua ku dunungan ku tatangga ngomong kudu ngaos mah di dieu sok pikir ku silain umus kami tak kuasa kitu silain dek nuturkeun bapa moal ai kuring mah moal waka percaya bapak palain nikah di antara percaya tidak percaya dan tidak moal waka ngambek cara aka kuring mah dek nuturkeun hayangnya ho geletuk batuna kejebur caina kumaha yang nepi kadinya berarti ngarojong siapa lamun bapak rek kawin deui ngarojong henteu teu ngarojong henteu kuring dek lalajo ke Bandungan dina sagala rupa pasoalan lamun ragu-ragu dina diri tong waka dituturkeun mending cicing di tengah hartina siger tengah antara percaya dan tidak betul sabab ulah ceuk beja kudu nyaksian heula sagala rupana oge ulah waka ngahujan kuring dek milu heula nuturkeun nu jadi kolot nah bener malibir we ka kitu dor kata saya tuturkeun ulah aing mah heeh da bener Kang asa ku kabina-bina teuing heula eta ku geus kakolotan naon rupa-rupa eh aing ngarek datang ka simpatisan kabeh ha beres Kang kita bakal gitu ulah lain ulah dipercaya deui kitu Semar oh nya
Nuhun yang tepang sareng akang saparakanca. Aya urang Sumatera oge aya geuning aya. Nya garwana si Teteh. Nuhun yang tepang dina wengi ieu. Pasadayana nuhun Bapak RW na, Bapak RT na, Bapak Kepala Desana. Atuh cenah bapak-bapak keamanan ti cenah pihak kata tangi-tatangi nu kagungan maksad. Sae. Atuh Bapak Camat miwa stafna. Bapak dan Rami, Bapak Kapolsekna nuhun, kuwidi mantenna ieu teh tiasa ngejerak di dinya. Mohon. Alah. Aya ku bagja hirup. Mudah-mudahan bae doa sing dikabul kalayan hapunten tina sagala nu pihak kakiranganana sareng langkungna da puguh nya kitu aya gogonyakan mah sok seueur banyolna mengulah jadi ejekan wungkul anggur cing jadi ajakan demi kokohna persatuan jeung kesatuan bangsa di negara. Amin. Ampun ya. Lan ai teh dituturkeun Bapak aing melar. Hariwang atuh kokolot hade goreng oge. Ieu mah nuturkeun teh lain nganu harti satuju rek nyandung. Naon Kang? Tapi melang kalau jadi kolot bisa anu ngaheureuyan batur. Tah eta bisa aya nu ngabinasa. Da bapak dewek mau ngalewat ka kampung teh boleh diiring-iring barudak. Kitu Akang? Heeh. Naon baru kana badut meureun. Baru kana onel-onel. Ai susah dahar gitu dewek teh. Kumaha? Ai keur meuli deungeuna. Bapak we dibawa ka kampung-kampung. Cenah leumpang. Dewek nakolan kendang di tukang. Bener oger monyet. Kitu we ku bapak aing teh. Dewek itu kagil. Lumayan tidak menang 10.000 masih poe. Aya jam tuang. Alah ampun. Oh gitu we usaha makanan. Ya kitu aja. Nya Kang salamat. Tuh jirek manilu mah sileng tutulkeun dewek. Oh mangga kana wilujeng we Kang. Panglus lampakipun Semar Badranaya sareng Dawala ieu Astra dingati sapengker tuturkeun ya. Oh iya. Dibulah ditu sumohon tu geuning tos katawis aya padepokan teh hujan boa dewek terek betah bumetah di dieu cu. Oh kitu da indung si laing mah geus ngidinang ka dewek teh. Oh sakit dan tos kitu ngajiwaan kolot ti mimiti init da puguh disangka banyol ku aing nah heueuh hayang kawina. Eta sapanjang jalan hahaleuangan ngaran-ngaran anu beger atuh jang. Haleuangna ge loba senggol geuning nya. Hari ringan teh. Jeung ngadak-ngadak loba kata-kata mutiara anu biji. Nya kitu ai keur beger mah. Heeh. Basa bantis kapelet ku tukang meuleum ketan kitu tah. Eta teh jeung mineng sasar. Nya eta teh bener. Kang pilot basa kapelet ku pengunjung gitu. Da loba geuning ka teater mah. Heeh. Mata karek kawayuh ge. Heeh. Dikasih dunia kapelet mineng gitu. Senggol. Wengi tadi hujan. Bapak ngimpi nu kaimpi pancaning rum ngagaleka deuleu hujan geus atuh jantung dilewe wae aing teh sia teh ke karasa ku sia deuleu ai kapelet ku awewe paribasa teh mah garan-garan kapelet ku awewe ti kotok bau. Audio remix by Mahesa De Pamili. Gimana ti kotok asa coklat nya
abong eta paribasa kalau cinta sudah melekat tai kotok asa coklat. Kembali ke lab. Pak balik deui ke semula, balik deui kana kakosongan jiwa eta hate ulah kapangaruhan kitu ma karunya. Bisi disebut kolot nongtorogan Pak, kembali ke semula. Lamun cek falsafah Yunani mah teh ex nihilo nihil pit. Kembali lagi ke kekosongan, kembali ke semula teh eta. Kasar. Nya. Lamun cek bahasa Arab mah teh makana alal makan. Jadi balik deui we kana kekosongan. Mun cek bahasa agamana nya eta innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Make jeung alal makan. Nya. Itu teh nu ngalamar teh Pak cek bieu jelema cek nu ngalasuluh loba cenah nu ngalamar ka eta awewe teh nu ditarima bari kararasep. Ayeuna bapak ka itu seolah-olah tunggul dek ngalamar jelema. Gara sok bapak ngareneng jeung tunggul kawung. Da ngageblek atuh. Nya. Sarua teh jarikeun ngalamar Cina. Nya. Ya. Ala. Naon ya akam meni bekanya atuh ka. Leumpang sorangan meni ngopi ka serius ya. Kabita batur ake-akan. Kadenge we bieu ea ka di dieu. Aya ngiluan we kan. Ieu teh bener Bapak teh. Heuh, Jang. Abdi geus nanyakeun ka jelema-jelema nu ngaranna Suluh. Deukeut ka kampung ieu da tetanggana, da geus nepi urang teh teh ka lemburna teh. Hah? Eta awewe teh bener geulis kawanti-wanti berarti Bapak teh nyaan di trek nyandung teh. Heeh. Cing gablek pucus badran aya. Cing nalipak maneh. Urang teh hiji geus kolot rurupaan teh sarua jeung batur kakayaan pun kitu deui. Nu ngalamar oge anak-anak raja. Itu cing emut ka Bapak. Nah, setengah halang ke karasa ku sia kayak geus kapelet ku awewe sia. Mineng kapelet ku awewe teh ngan teu kitu-kitu teuing. Mineng tuh tukang kenang we kapelet teh karebut ku si ayah. Pak Ya, cing kayaknya Usap prarai kayaknya Pak istighfar. Nya apa saur Bapak geuning baheula eling-eling mangka eling. Rumingkang mah Bapak semah di pawenangan. Dharma wawa wayangan bae. Nafsu badana katempuhan diri nu kancing ciri ayeuna mah kancing ciri mangka eling rumingkang di bumi alam ayeuna mah Bapak di bumi alam Dharma wawa yang bae nafsu rumat kaduhung pada katempuhan
ketempuhan. Coba. Eta teh ngelingan. Syukur ya. Syukur. Tapi sanajan bari nanti kitu tetep dewek teh era kucai. Coba kucai era iku anak teu. Naon sabab nyebutkeun era kucai? Cai mah di mana turun ti luhur gunung, di mana di benung kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah. Rumah sa dewek teh asa tina cai dari sifat-sifat cai teh kudu dipake. Ngeureuyeuh nikeun sanajan bari pateuh gunung oge bakal disanapeun mumuncagan. Sarebu kali halangan ieu dilujak. Cilaka geus kieu mah. Watek asmara nepi ka kitu teh. Oh, nepi ka hese mah. Belaan memotoran pan. Aduh. Dibelan ketisan gitu. Tulungan. Duh. Naon teh? Tulungan. Bujang. Sada sora. Awewe dulu. Tulungan. Sarawe. Loh. Bapak, naon ya? Ya wewe, gimana dulu? Tuh. Tulungan kaula teh. Alah, hadieu dulu lompatan awewe teh ka Dari kisah malam ini, kita belajar bahwa kekuasaan tanpa iman hanya akan melahirkan keruksakan. Alam yang dirusak, hati yang gelap, dan manusia yang lupa kepada Tuhannya adalah tanda bahwa dunia sedang kehilangan arah. Mari kita jaga iman, jaga amanah, dan jaga alam yang telah Allah titipkan kepada kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.